terakhir nyata berehan kana naon atuh nyata hiji berehan kana ilmu anu wajib. Itu boleh kana ilmu anu wajib. Sok dipidikeun lamun aya dina diri pribadina, lamun urang apal kana naon jampe salat sok urang diamalkeun. Salam diamalkeun didikeun kalapatna ka sadaya putra putri urang sadaya. Atanapi urang apal kana jampe adus sok diamalkeun bari sok dipapatahkeun. Atanapi urang apal kana jampe wudu bahasana urang kampung mangge guru nyaeta jampe wudu sok urang dilaksanakeun bari dipapatahkeun ka anak, ka putra putri, ka icu, sok itu tara. Sok tara. Aduh ya Allah. Dengan bujeun-bujeun ka putra putri icu abi oge kadang-kadang nu aya teu kadarap. Teh sebagian kataran murid teh nyaeta lain punten. Lain urang mata naon nyalametkeun tapi mata urang gila kakeun lamun ilmu henteu dibarengan ku gitu. Lamun ilmu urang nyaeta diamalkeun nyaeta disiksa leuwih diulang tinimbang nyaeta jalma anu nyembah kabar leuwih teu heula anu boga ilmu lamun teu diamalkeun. Berarti urang teh ilmu jeung amal teh kudu reuleukeun hartina babarna. Ilmu urang kudu gaduh, urang geus gaduh kudu diamalkeun. Naon artina? Sabab lamun urang amal tanpa ilmu bakal ditolak, lamun ayeuna ilmu tanpa amal bakal disiksa. Tah kumaha bisa kitu urang teh ulah korek ku ilmu anu wajib. Buah-buah nyaeta urang teh sebab contohna putra putri urang wallahu a'lam buah apaleun kana jampe adus, buah apaleun kana jampe salat, buah apaleun kana urang jampe urang wudu, atanapi jeung sajabana teh buah apaleun urang kana akok ibu imam. Teh satantos. Bila mana urang apa wayahna teu neunteu urang teh kudu ngadidik dina tikna. Itu gawe teuing urang teh kudu saja atuh urang teh kala putra jeung putri urang sadaya. Atau urang dulu urang sadaya. Insya Allah kalau urang disebutkan berehan karena ilmu wajib, eta teh salah sagios nyata baladna nafsu mulhi